Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam. Hakikatna urang kadat nu maha kawasa Allah azza wa jalla, syariatna mah urang antara manusia sareng manusia, silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah nu mawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun si Rawing Kiwari. Ki Jaro, coba nyarita make kasopanan saeutik. Bet kawas menta anak hayam we. Rasanti adina si keling memang aina aya, malah keur sare tibra. Ngan andi kaulah coba-coba ngalaksanakeun anu eta pamaksudan secara paksa. Sabab kuring tang teu moal cicing, ingetkeun, anjeun anu ngamimitian sangkan diri kuring ngalawan ka andi kalimaan. Marlan ngareret ka Acang. Ejeng dua baturna mere isarah ku paneteupna sangkan tiluanana tatan-tatan. Malah kawilang untung oge nu tiluan teh sok rajeun latihan ilmu silat jeung dirina. Hartina teu polos-polos teuing dina mangsana metakeun pakarang seukeut jeung nying hareupan jalma nu garang. Tiluanana katingali ngabagi diri aya di satukangeun Marlan ningali eta kayaan Ki Jaro ngalanggak seuri. Sabab ku ukuran manehanana mah Marlan jeung tilu baturna moal make kudu meakeun waktu lila dina ngarubuhkeunana. Marlan, montong gede hati lamun teu hayang jadi bangke. Montong gede hati rek lawan deuleu, bisi ngalayang jiwa sia koplok. Leuwih hade tedunan karep jeung kahayang dewek dina waktu ayeuna. Ganca gadikeun Istri Santi. Kadieukeun anakna si Rawing adina si Keling. Marlan harita gancang sadar kayaan kaributan atawa petelak ngadu kakuatan geus moal bisa disingkahan deui. Serepet kulilap Marlan harita mesat bedogna. Tetepan Marlan dibagi-bagi lain baik ka Ki Jaro tapi opat anggota karaman anu sejena anu geus kungsi di Bandungan kagarangan jeung kakejemanana dina ngayakeun tinakan kajalmalian. Ki Jaro oge anjeun opatan anak buah si Gempar diri kuring sanajan nya geus kolot moal make kudu nguyang tanaga kanulian atawa menta ampuh memetaru. Baris dibikeun sarta dipasrahkeun anu ngaran Rasanti adina si Keling. Obama diri kuring geus ngajeler jadi bangke. Si Acang hayo tatan-tatan urang singareupan ieu jalma anggota karaman teh. Marlan harita mere parentah ka Acang jeung dua baturna anu harita keneh terus pada marsat bedogna masing-masing. Serepet kurilap, kurilap. Opat anggota karaman Gempar karoban oge ting kurilap marsat bedogna. Salah saurang di antarana katingali muncereng ka Acang bari lempang kagigir Ki Jaro bari nyarita. Gede hate si laing tiluan rek ngalawan. Hartina si laing dina peuting ieu kapaksak dikojoran ku dewe. Ingetkeun euy, anggota Gempar karoban moal mere ampun ka jalma anu coba-coba pikeun ngalawan. Marlan ngareret ka Acang jeung dua baturna terus nyarita mereka tetegan hate sarta tetep kahudang kawaninan teu nepikeun kasieun ku ancaman jeung sikep lawan. Tenang ya Cang, urang opatan teu kudu sieun mangsa ning hareupan ieu 5 jalma. Jumlah urang cukup imbang, akang nying hareupan 2 lawan. Marlan ngatur posisina sangkan bisa nying hareupan Ki Jaro jeung saurang anggota Gempar karoban anu jadi lawan sigana mah surti kana kaayaan. Sabab pikeun Ki Jaro nya kitu dipikeun anggota Gempar karoban, Marlan kawilang nu paling onjoy dina hal ilmu silatna. Jelas kudu pangheulana dirubuhkeun. Ari Ki Jaro seuri bari ngabagi diri jeung salah saurang anggota karaman Gempar karoban ngan jelas Ki Jaro mah teu ngagunakeun pakarang estu lemor pinu keyakinan kana kamampuhan dirina. Bantrokan kekuatan geus teu bisa dihalangan deui ngan untung pakarangna atawa buruan imah teh memang mangrupa lahan anu rada lega jeung laluas sada puguh memang sok dipake tempat latihan ku si Rawing jeung anu sejena. Siga-sigana ayeuna waktuna jeung tempatna. Siap!
Marlan ngamimitian muka panarajang na temicen di waktu sabab dirina surti yen Ki Jaro mangrupa lawan nu cukup berat pikeun dirina. Bedog dina leungeun Marlan harita kabilang cepet gerakanana ngarah kana beuheung jeung dadana Ki Jaro. Tapi Ki Jaro memang geus waspada ti anggalna harita ngacorelat cirimna kagigireun badan lawan, sedengkeun salah saurang anggota Karaman nu jadi lawan Marlan nyabetkeun bedogna kana beuteung. Kapaksa Marlan mundur ka tukang bari nakis ku bedogna. Terang bedog diadu. Katingali anggota Gempar Karoban nyengir lantaran dampaleungeun asa nyeri jeung sing sireumeun. Da pugu Marlan sanajan geus kolot tapi masih keneh nyidem kakuatan tenaga lapisan. Acang jeung dua batur nanying hareupan lawan saurang lawan ngan jelas kagarangan jeung pangalaman anggota Gempar Karoban dina hal patalak ngadu jiwa leuwih meunang. Teu matak aneh lamun dina sababaraha kali geprakan geus katingali pihak Gempar Karoban meunang angin ngan aya untungna Acang jeung dua baturna kungsi perajenan diajar ilmu silat ka Marlan salila ieu. Tiluanana masih keneh bisa ngajaga dirina ulah nepikeun ka jadi korban pakarang lawan. Ai Marlan anu terus muka panerajang ngarahkeun sasaranana ka Ki Jaro. Tapi lawan anu saurang deui teu waleh ngagokan sedengkeun Ki Jaro sorangan mibanda ajen tahapan ilmu silat anu memang disaluhureun tahapan ajen pangarti Marlan. Hal ieu bisa karasa ku Marlan satia panerajangna teu waleh bisa disingkahan ku Ki Jaro. Bari harita mulat meulitkeun bedogna, Marlan tapis oge dina nggon ninging hareupan lawan-lawanna. Bedog dina leungeun Marlan harita geus meta deui nyabet ngarah kana beuteung Ki Jaro. Tapi da memang Ki Jaro mah memang hebat ngan ukur ngagulirkeun awakna saeutik harita geus bisa ngaleupaskeun diri tina panarajang lawan. Anak buah Ki Jemros harita nyabetkeun bedogna ngarah kana tonggong Marlan. Ai Marlan harita kapaksa ngabalikeun bedogna ngarah kana tonggong batur deui anu harita ejeung manehna keur tarung ragotna keranan. Harita nakis-nakiskeun bedog tang bareng jeung bantrokan bedog harita Ki Jaro ngasupkeun peupeuhanana. Keuna pisan kana puceuli Marlan. Ceprot. Tolonjong Marlan nolonjong ka hareup gancang mancukeun tangtunganana. Sangkan ulah nepikeun karubuh nyungkur nang kuban. Marlan gancang saya gadai diri. Ki Jaro harita ngalengak seuri semunga hina anu jadi lawan. Ayo rek kumaha ayeuna si laing Marlan? Kekorek ngalawan. Sakedeung deui mah dada si laing bakal burak-rakan. Montong sombong Ki Jaro. Urang buktikeun ye. Urang buktikeun heula saha nu bakal ngalayang jiwa di patempatan. Uring tacan rumah saele satungtung nyawa masih kene aya dina badan. Gede hate mane Marlan, hayu maju deui. Lamun nya boga karep pikeun ngadu jiwa. Lihat Marlan harita maju dina rajang ulin bedog tina ilmu silat badak putih, warisan guruna nyatana Ki Wikarta bapana Sirawing, bener-bener diketrukeun sapinuhna. Tapi Ki Jaro memang geus bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangarti nu jadi lawan. Dina hiji kasempetan runtuyan 3 kali tenggelan Ki Jaro ngakedor kana dada iga burung jeung gadona Marlan ngajadikeun Marlan ngacengkang ka tukang leungit kasaimbangan badana. Tuak cedak ceprot cengkang. Kebut Marlan ngagedebut nang karak bengkang. Gesek nyobaan ngajorelat atau ngorejat hudang suku Ki Jaro harita dina kacepetan anu memang di luar kamampuan Marlan pikeun hareupanana. Harita nyayang kana dada Marlan. Hiu ceprot. Aduh. Marlan ngabebengkang dina luhur lemah dina kayan bener-bener leungit budi ilang daya. Pigeulang leungeunna harita dijejek ku suku Ki Jaro bedog leupas tina cekelanana. Rek coba-coba si laing. Nembongkeun pangarti anu kitu patut Marlan. Ceuk dewek tadi kumaha ngalawan ngandung harti modar euy. Hayo rek kumaha lamun geus kieu ha. Ayo sabetkeun ta bedog teh. Boro kana beuheung sina ngagalancang sirahna. Marlan harita ngarahuh jero hatena sabab dirina teu nyangka bakal narima nasib sarupa kitu. Serepet kulap bedog dina leungeun anggota Gempar Karoban geus diangkat ka luhur. Sayaga geusan ditigaskeun kana beuheungna Marlan luyu jeung parentahna Ki Jaro. Tilu lawan sejenanya tanah Acang jeung 2 baturna ningali Marlan nu jadi andalanana rubuh ngabebengkang dina lemah. Tur dina kayaan jeung hareupan bahaya, harita jadi leungit kawanina teu matak aneh lamun terus kadeseh ku tilu lawanna. Tang 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 tuak. Tilu bedog dina cekelan Acang jeung 2 baturna pada leupas dina cekelanana. Tilu anggota Karaman Gempar Karoban anu memang barangasan ejeung bayangan dina tindakanana. Tiluanana harita pada laluncatan bedog dina leungeunna geus sayaga pikeun nigas beuheung lawan.
Kayaan dina waktu harita memang bener-bener mata kabahayakeun. Dina kayaan anu sarupa kitu. Keun Marlan nya kitu diacang jeung dua baturna seseket bedoges nampe erek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan rek migas beuheung Marlan jeung acang katut dua baturna harita pada kandeg. Kabehanana kaasup Ki Jaro pada caruring hak. Lantaran kadenge sora suling anu hawar-hawar sarta beki lila beki jelas ngagelik dina wirah maka sedih. Ki Jaro kerung puguh aya nu mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasa. Ari Ki Jaro kerung da puguh aya nu mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasa. Nabat rada aneh ta sora suling teh. Beda ti padan sora-sora suling anu sok biasa kadengi ku aing. Nabat boga beda daya tarik anu kuat pikeun ngadengekeunana. Jelas nu niup suling teh ngagunakeun tenaga lapisan eta mah. Eta sora ngagelikna. Sora gelikna sora suling. Nah kabina-bina teuing. Kunaon eta sora gelikna suling beki dilabet beki ngadeukeutkeun kana ieu patempatan geuningan. Deukeut ka dieu. Saha teh cenah? Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna geteran aneh nu dilantarankeun ku sora suling nu ngagelik. Di mana cenah jebulna eta teh? Aneh kabina-bina. Di mana cina teteh? Nah cina, aduh. Saniuk nah. Bener-bener kaget aing mah. Kayak kieu mah labatan manggih musuh-musuh anu pabuk lawan anu dijaya. Marlan nya kitu diacang jeung dua baturna seseukeut bedoges nampe rek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan rek migas beuheung Marlan jeung acang katut dua baturna teh harita pada kandeg. Kabehanana kaasup Ki Jaro para curing hak lantaran ngadenge sora suling nu hawar-hawar sarta beki lila beki jelas ngagelik dina wirah maka sedih. Ki Jaro kerung da puguh aya nu mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasana. Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna geteran aneh nu dilantarankeun ku sora suling nu ngagelik teh. Tetela sora suling dina wirah maka sedih teh beki lila beki ngadeukeuttan ka eta patempatan. Anggota karaman gempar karoban katingali jadi ting jaranteng bari neuteup ka hareup siga nu pada jauh panineungan. Teu lila Ki Jaro bisa ningali ka tempat di mana aya jirim nu jelas nilik dina tangtungan mah pangawakan awewe kolot. Beuki kuat sora gelikna suling, Ki Jaro ngageter hatena sabab bet kapangaruhan ku sora wirahmana suling anu ngandung rasa kasedih.
Kekuatan sora suling dina wirah maka sedih teu mimiti karasa. Pangaruhna salah seorang anggota gempar karoban katingali harita lagrag bedogna. Melong kosong bali ejeung teu karasa lamun harita bedog grag-grag di hareupeunana. Melong kosong bangun teu puguh nu ditingalina. Bibirna ngageleter nyarita sorangan malah bari jeung jebi sagala rupa siga nu rek ceurik. Jadi inget ka pamajikan jeung jadi anak bakeur naon ayeuna nya. Mangkani kamari teges pasea jeung pamajikan malah ditampiling segala rupa deh. Sedih, bet jadi sedih ieu hate. Duh. Boha-boha pamajikan teh. Aduh, sedih bet jadi sedih. Hati moal aya dua anak lamun boga rasa sedih nu sarupa kieu. Dosa aing ka anak jeung pamajikan. Duh, sedih hati aing teh. Sedih ka bina-bina. Eta anggota karaman gempar karoban teh jadi poho kana kaayaan harita bener-bener jadi ceurik siga nu kanyanyerian. Nu sajena oge jadi sarua dikabawakeun salah saurang batur nanti anggota gempar karoban nyampeurkeun bari jebil walowe terus nyarita di barung jeung Remai Cimata. Kunaon bet sedih kieu euy. Aduh. Dewek inget ka pamajikan anu keur gede boteung euy. Kamari ditalapung kamari. Aduh, inget enak bet asa dosa euy. Mangkaning beberoyeungan deui Nyai hampura akang. Aduh. Baturna nu duaan di sarua diting aringhak teh beda ti budak leutik. Malah Marlan jeung Acang katutua batur oge sarua ting kulisi karudang. Bet kabawak wirah mah sedih tina gelikna suling anu beuki lila beuki kuat pangaruhna. Aduh, ampun. Jadi kieu euy. Kumaha wae atuh urang teh euy. Narik terus-terusan baik kikieuan. Aduh, ampun, nyen dosa unggal poe. Kumaha tuh euy? Kumaha tuh? Anggota gempar karoban patinggal laur ceurik nu teu beda ti budak leutik. Rupa-rupa carita anangan anu jelas ngagambarkeun rasa kasedih hatena. Ngan Ki Jaro nu katingali masih kene bisa tahan teh. Awakna ngageter beungeutna kesangan, nahan geter kakuatan anu teu katingali, nu puguh sareatna mah ngan ukur sora gelikna suling dina wirah maka sedih. Tapi tetela lir upama ngandung kakuatan pangbetot sukma nu daek teu daek. Satiap anu ngadengikeun sora gelikna eta suling bakal ngarasa sedih jeung nalangsa nu lain di kieuna. Gelikna sora suling jadi robah sanajan tetep dina wirah maka sedih. Nganu matak aneh teh Marlan jeung tilu batur nama jadi teu kapangaruhan ku eta sora suling. Ki Jaro aya manusa sambat bari geus teu era deui ceurik dibarengan ku nyarita. Sedengkeun opat anggota karaman gempar karoban anu sejena geus careurik bari nyagruk nyuuh dina luhur taneuh beuki kuat sora gelikna suling mangaruhan jiwana. Marlan neuteup kalabah jirim anu keur niup suling,
anu memang tayalian tinini pertiwi sabab alam harita iwal tinini pertiwi nu nyangking ilmu suling sakti panumpi. Tangtu beda Jang Marlan. Eta 5 jalma nu datang ti pihak Karaman Gempar Karoban boga maksud pikeun yang sarah hirupna Nyi Rasanti. Sedengkeun diri kula baris ngawariskeun pangarti. Si Rawing pawaris tunggal Kakang Nur Alam, sedengkeun Nyi Rasanti anakna kudu jadi pawaris tunggal diri kula. Cukup jelas Jang Marlan. Ai Marlan harita sadar kana kayaan. Sanajan dirina lain pitandingeun Nini Pertiwi, tapi demi kasalamatan kulawargana si Rawing, dirina janji pikeun bela pati sanajan jiwa tarohanana. Ai Marlan jadi kahudang kawanina. Netep seukeut pinuh kawaspadaan bari terus nyarita deui. Nini Pertiwi, pikeun kasalamatan kulawarga Jang Rawing sarta rasa tanggung jawab kuring ka Jang Rawing. Sanajan diri rumah samual mampu nandingan Nini Pertiwi, tapi pikeun kuring leuwih hade ngalayang jiwa batan kudu mikeun Nyai Rasanti anak Jang Rawing nu sarua dipikanya aku diri kuring. Nini Pertiwi ungut-ungutan bari terus kedali disan. Hebat, alus jeung memang sakuduna kitu sikep Andika Jang Marlan. Tapi lamun ditujukeun ka diri kula tangtu be eta sikep teu jadi salah surupan. Lamun kitu mah tetep teu percaya kana maksud hade kula. Kuring nandeskeun sakali deui Nini Pertiwi. Lain kuring cangcaya atawa teu percaya ka salira. Ngan ieu geus jadi tanggung jawab kuring dina ngajaga ngariksa kulawargana Jang Rawing. Jadi tetep kuring teu bisa nedunan kana kahayang Nini dina waktu ayeuna. Marlan tetep dina sikep jeung pamadeganana. Tilu batur Marlan oge jadi sayaga diri tiluanana pada sadar sanajan nilik dina syariat Nini Pertiwi teh pangawak awewe nu geus cetuk kuis. Tapi tadi geus ka Bandungan kapan kumaha ajen wawasena mangsa ngalumpuhkeun 5 anggota Karaman Gempar Karoban tetela ngan ukur kusora gelikna suling bungkul pada rubuh dina kayaan pada ngalumar kasedih kawilang ilmu aheng anu teu sagawayah jago bisa mibanda ilmu saperti kitu. Nini Pertiwi ngabagi paneteupna ka Marlan jeung tilu baturna dina kaayaan tetep seuri harita katingali Nini Pertiwi ngalengkah kagigir saeutik bari terus nyarita deui. Nyata upama kitu mah anjeun teu beunang dijelemakeun Jang Marlan. Anak kitu mah anu asli dipulang sengit nya dipulang moha nyaho kuring boga maksud anu hade tapi Andika kalah ka teu percaya. Awas ye. Nini Pertiwi ngalakukeun gerakan anu bener-bener di luar dugaan jeung kamampuhan Marlan katu tilu baturna. Sabab harita nyaho-nyaho ramo leungeunna Nini Pertiwi ngabagi tenggelan kena pisan kana urat-urat penting dina beheung jeung punukna Marlan katu tilu baturna. Kacepetan gerak Nini Pertiwi bener-bener teu bisa dikaimbangan jeung katuturkeun ku Marlan katu tilu baturna. Balukarna opatana harita katingali ting jaranteng nangtung teu beda ti arca. Plak plak plak. Meh bareng opatana tinggalaro bari nahan kanyeri. Kituna teh bari ejeung teu bisa gerak jegreg we teu beda ti arca hirup. Nini Pertiwi seuri bari neuteub seukeut ka Marlan jeung tilu baturna terus nyarita deui. Hampura, lain diri kula delek kasasama Jang Marlan. Man kula memang kapaksa ngalakukeun ieu tindakan sangkan bisa laksana naon rupa pamaksudan. Ke pamaparang aya Jang Rawing mulang bejakeun be nya. Anak nanu awewe dibawa ku diri kula ka alasambatan gitu. Sakitu we Marlan. Kek kula rek asup heula ka jero imah. Marlan teu bisa nembalan kitu di tilu baturna. Sabab sora bet teu bisa kaluar bibir oge teu bisa ngab. Marlan ngarahu jero hatena. Sabab teu sangka dina peuting eta bakal aya runtuyan kajadian sarupa kitu. Beuknya ancilaka ieu mah ieu. Diri aing teu bisa walakaya bet teu beda ti arca. Teu bisa gerak naon-naon ieu mah ieu. Tadating be amekna Jang Rawing upama engke parang balik Nyai Rasanti nepikeun ka tika sampak aya. Ambe kumaha bae petana atuh ari geus kieu ieu.
memang bener Nini Pertiwi kawilang jalma nu dipinunjul ilmu nangan tetep diri aing salempang nah bener kitu rek ngangkat muridna teh atawa ngan sakadar dalih hungkul anu dina kanyataan nama boga maksud-maksud nu sejena deui. Duh hampura emang Jang Rawing Marlan ngan ukur bisa nyarita jero hatena sedengkeun Nini Pertiwi katingali harita geus asup ka jero imah. Telila opatanana bisa ningali Nini Pertiwi mangku budak awewe nu taya lian Tirasanti adina si keling masih dina kayan sare ngagebrak dina pangkuan Nini Pertiwi. Nini Pertiwi ngalengkah di lempang nyamperkeun ka Marlan telila terus kedalisan. Yang Marlan geus kuduna memang kieu lalakon anakna Jang Rawing nu awewe. Jadi ku ayeuna itu teu kudu ngarasa bingung jeung nguyung, teu kudu sieun ku Jang Rawing, bejakeun beh. Naon kajadian nu lumangsung di dieu patempatannya, bejakeun. Nyirasanti anakna nu awewe dibawa ku diri kula kitu ka alas rambatan pikeun jadi murid tunggal pabaris tunggal elmuna. Nini Pertiwi ngareret kaki jaro jeung opat baturna terus neuteup di Kamarlan jadi bari nyarita. Yang Marlan manfaatkeun eta 5 jalma ti pihak Karaman Gempar Karoban. Gancang borogol meme sadar kana kaya nu sabenerna, jadikeun tawanan sarta bere papata sangkan sadar tina jalan kahirupanana. Kula teu disalila aya di dieu eta 5 jalma kakara pulih di kakuatan jeung kasadaranana dina wanci isuk-isuk. Ayeuna kuring mulangnya. Surelat, les. Jirim Nini Pertiwi harita ngiles ditereuy ku beleg-belegna peuti. Marlan tadi nama bingungnya kitu di tilu baturna sabab dina kayan saperti kitu sok sieun pihak anggota Karaman Gempar Karoban harita harudang deui. Tapi teu sabatara lila Marlan bisa ngarasakeun dirina bisa gerak deui nya kitu di nu tilu baturna. Marlan narik napas panjang hatena bener-bener hanjelu anu lain di kieuna sabab Nyirasanti budak awewe adina si keling tetela geus dibawa ku Nini Pertiwi. Aduh nyaan beting sangka si Acang bakal aya runtuyan kejadian serupa kieu ieu. Tadating be amekna Jang Rawing Jang Acang ningali kayan kieu meureunnan pugu Ari Rasanti teh dipiharepna. Kaceningsi jeung Akang kapan dipihapekeunana teh. Aduh nyaan hebat elmuna eta mangaran Nini Pertiwi teh jelas lain bantrak-bantrakeun elmuna. Akang jadi teu bisa naon-naon ieu mah ye. Salah seorang baturna Marlan harita milu maidan caritaan. Namun ari sangem abdi mah Kang Rawing oge tangtos ngamaklum pangintenan Emang Marlan. Margi terus terang abdi oge jadi naon teh? Nya abdi oge jadi aya kajadian kieu teh kana hate teh kumaha nya? Nilik dina syariatna mah bet percaya abdi mah ka satiap caritaan Nini Pertiwi teh. Acang oge milu ngarojong caritaan babaturanana. Leres Kang Marlan. Margi aritos kieu kajantenanana mah bade kumaha deui atuh. Margi jelas apana Nini Pertiwi teh elmuna oge sakitu punjulna batan salira Kang Marlan. Malah nu kedah jadi bahan perhatian urang mah ieu 5 anggota Karaman nu ayeuna masih keneh pada kapaehan. Ieu rek dikumahakeun ku urang Kang Marlan. Sabab nurutkeun Nini Pertiwi mah enjing cenah isuk-isuk ieu 5 jalma teh bakal pulih di kakuatan sareng kasadaranana Kang. Marlan narik napas panjang deui. Tetep nu jadi bang baluh pikeun dirina mah kumaha tanggung jawabna ka si Rawing lantaran ayana kajadian dibawana Nyirasanti ku Nini Pertiwi ka alas rambatan. Tapi akhirna Marlan jadi sadar kana kenyataan. Sanajan nya dirina kaeuntepan kurasahan jelu anu lain di kieuna, tapi teu bisa majar kumaha da pugu memang kitu kajadianana atuh. Akhirna Marlan mere parentah ka tilu baturna, 5 anggota Karaman Gempar Karoban kaasup Ki Jaro harita pada ngaborogod ngaborogod pikeun dijadikeun tawanan mungpeung masih dina kayaan teu balakaya. Dina poe isukna teu budu mangsa wanci subuh datang maningsih kacida kagetna sabab incuna nu aweweh teu nyampak di gigireunana. Atuh Marlan terus ngabejakeun ngeunaan kajadian nu lumangsung tadi peuting, kabehanana ditetek daya nu kaliwat. Maningsih jadi ngalimba lantaran langsa hatena, bet kutu sangka nasibnu jadi incuna bet kudu papisah jeung dirina. Neuteub ka Marlan dina teutepan nu beueus baseuh ku Cipanon, Maningsih terus nyarita. Nah betul kutu sangka atunya ecetenya jadi asa tunggara pisan ayeuna mah Marlan. Geus pugu nu jadi anak minantu duka tingku mah ayeuna nasibna katambah di ayeuna incu awewe anu salila ieu ngabaturan ece betetela deui dibawa deui. Ku jalma nu ngakukeun ngaran Nini Pertiwi, nah bisa dipercaya kitu caritaan anu ngaran Nini Pertiwi teh Marlan.
Nyi Asi nu harita milu ngariung di tengah imah bet jadi panasaran harita terus milu nyarita. Kumaha atuh aritos kieu ieu Kang Marlan. Nah tuh bet kieu geuningan nasib nu karanapan ku Nyai Rasanti teh nya. Tada teuing be gerang ngambekna jang rawing meureunan upama datang ka dieu teh. Marlan narik napas panjang bangun hayang ngaleupaskeun Bang Balu anu ngaganjal dina hate jeung jeleueun dadana. Nya ayeuna mah teu aya deui cara kajabati urang kedatu mampi be kana kanyataan nu karanapan ku urang ceuk. Margi sok sanaos urang jejeritan atanapi milarian oge tetep moal kapendak ceuk. Namung abdi percaya kana di pertiwi sabab kapikir ayeuna mah ku abdi upama memang boga maksud jahat keur naon nulungan abdi opatan dina tadi wengi. Atuh langkung nati etan ini pertiwi bet asa pamohalan upama ngareka caritaan nu penting pikeun ngayakinkeunna mah teu aya deui kajabi ngantos sumpingna jang rawing ka dieu we. Maningsi bungah aya sedih aya hatena waktu harita. Bungahna lantaran geus aya laratan ngeunaan nasib nu jadi anak jeung minantuna anu tetela masih keneh aya di kieuna. Sedihna puguh geus papisah jeung anu jadi incu anu dipikanyaah ku dirina. Anu salila ieu jadi batur keung dina ngeusian lambaran kahirupan ti poe ka poe. Akhirna tiluanana jadi guntreng ngobrolkeun ngeunaan si Rawing. Sedangkan nu keur jadi bahan caritaanana si Rawing harita jeung si Banteng Bulung pamitan ka sakabeh pangeusi Karang Jago geus saneruskeun lampahna mangsa maluruh laku mapai laratan ngeunaan anu jadi pamajikan. Si Rawing jeung si Banteng Bulung dijajabkeun nepikeun kaburuan imah jalur rampang meh ku sakabeh pangeusi daerah Karang Jago. Opat jago utama nu tadi nama aya di pihakna jalur rampang katingali harita sarasalaman jeung si Rawing kadenge harita ijon nyarita. Kang Rawing kade ulah dugikeun ka hilap yo pami dina hiji waktos Kang Rawing sindang ka dieu mangka ulah dugikeun ka henteu ngawartosan heula Kang. Kalayan abdi ngiring ngadoakeun muga bae atuh pamaksa dan Kang Rawing masing tina kanan. Si Saraswati nu nuju dipilarian sing kapenak deui Kang. Si Rawing nyerenge seuri nepakan kana tak-tak jang ijon bari terus nyarita. Beres jang ijon. Nya muga-muga bae atuh doa jang ijon dikabul. Takeung ayeuna mi HP kade ulah sapedah ngaran ijon. Hayo keresep ngaijonkeun sawah. Kade ulah ye nya, ulah yo. Wah, moal atuh Kang Rawing. Pokona mah satiap nasehat sarta katerangan Kang Rawing tadi wengi bener-bener ngahudangkeun rasa kasadaran abdi opatan Kang. Kalayan abdi janji jeung para pangisi lembur pikeun babarengan ngawangun ieu pilemburan sangkan tumuwuh mekar luyu jeung pangharepan. Ya syukur ari geus kitu mah. Ieu mah ukem ku neon mah ningali bae ka kuring. Dianggerkeun ari geus mondohok melong teh si mama. Maukem serileutik bari terus ngawalon. Nya kumaha atuh nya mah teh bet ngarasani neung sanajan tacan aya dua poena aya di dieu jang Rawing jeung jang Banteng. Sanajan tacan lila tepung tapi asana teh bet geus asa jeung baraya be ari keur emak mah. Bogo kuring ge sarua ari kitu na mama. Tapi telah dikumaha atuh. Kadulur-dulur kabeh ya kuring jeung ieu dulur kuring si Banteng Bulung pamitan. Muga-muga bae kahareup kuring bisa ka dieu deui bareng jeung kulawarga. Kunaon ningali bae ka belah kidul teh? Si Ateng. Si Rawing ngaredet ka si Banteng Bulung nu neuteup terus ka belah kidul. Alah, ngayangan nu nulis Kang, ngayangan nu ngerang-ngerang ngamun keunginget kana janji mangwing bet jadi ngayang cicing di dieu Kang ngawing-ngawing. Atuh dan nu makan nama wing mah hayang menang nu nulis nyugan be bisa di ngawin kuing Kang ngawing-ngawing. Jadi meureunan Anteng teh hayang papisah ngejeng komandon. Teu neon-neon ari akang mah Lamun nya Anteng hayang papisah mah. Oh, Kang ngawing-ngawing mah menyikitu lain gitu Kang ngawing-ngawing. Hayang di dieu mah tuh hatina pajauh jeung komandon. Ludong cicing di dieu. Si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung. Wah, ngaring itu mengembung Kang Ngawing nyugan wing teh ngayangan nu ngasup kana ngate Kang ngawing-ngawing. Ngambewe di dieu ngengkeng urang ngawing bareng-barengan Kang Ngawing. His, ari akang mah masih kene satia ka Saraswati teng. Nya ka teuing lamun Saraswati geus teu bogoheun jeung nyaheun ka akang mah.
Kumarik jadi di dia Maukem ngareret kasih banteng bulung terus nyarita. Nya atuh sok bisirek di dieu mah teu naon-naon jang Anteng, saha nu nyaho bakal menang jodoh di dieu di lembur Karang Jago. Ngan eta we meunaan kudu anu sarua badag kandel nanya jang Rawing. Nya tuh mah dari nuh teu saimbang mah kuriak pejet meunaan. Aduh maukem. Sugan di dia ambewen anu jangkung gede siga si Anteng ulung. Amun aya mah urang kawinkeun beh di dieu nya lain kitu teh. Wah, kang ngawing-ngawing mah mending itu euy. Ngentong itu ngatu kang ngawing-ngawing. Di kieu-kieu ngogeng wing teh ngapana nyarua be jeung batur kang ngawing-ngawing ngayang boga mamajikan. Ari nu mokona mah hayang buru-buru ngawin ngulang itu ngeuing atuh kang ngawing-ngawing. Nya ari akang menanyakeun ka ukam lamun bener aya ambewena anu jangkung gede urang tanyaan sakalian da lamun anu henteu imbang mah moal aya nu daekeun atuh teh nyari panasaran jeung betama tetep di dieu atuh akang ayeuna rek miang heula yeuh. Mula ninggalkeun uing kang ngawing-ngawing. Mira aku ngatung uing di dia nyorangan ke digejeun tengejeng jente jeung kang ngawing-ngawing. Momokonna mah uing mah milu be kang ka mana deui ayeuna urang teh. Itu ka mana cenah? Nyanyian pamajikan akang atuh teh Saraswati. Apaan anu ditangan ku akang teh jeung si Keling Saraswati. Bet masih keneh nanyakeun ngarek ka mana segala rupa teh mah. Ngenyang ayu atuh urang indit ngayunna kang. Dago-dago deui naon ngarek dang deui ngamin kang. Hayo be haminnya. Rupa-rupa pisan si Anteng mah. Tah kajang ijon oge maukem katut dulur anu sejenna kuring ayeuna pamitan ye. Moga-moga dina hiji waktu bisa tepung labung deui sakumaha mistina kitu nya. Si Rawing muterkeun paneutupna ka sakurun aya di dinya. Meh kabehanana ngajajabkeun si Rawing jeung si Banteng Bulung nepikeun ka leungit ti lebah pengkolan. Sanajan ngan ukur sapeuting aya di daerah Karang Jago, tapi peugeun pangisi lembur bejo dieunteupan ku rasa simpati ka pribadina si Rawing anu memang jauh upama dibandingkeun jeung pribadina Jalur Rampang. Si Rawing jeung si Banteng Bulung mimiti nikreuh di ngeureuyeuh leumpang bari tacan tangtu ka mana anu dituju. Sajeroning leumpang si Banteng Bulung ngobrol jeung si Rawing. Jadi ngayeuna ngamana anu dituju ku urang teh? Kira-kira ye? Oh, nya ka mana ka ngawing-ngawing? Damun dumugu tujuanana ngatungang. Atunya saat ari geus nyaho ka mana inditna Saraswati mah. Pokona mah leumpang oge moal ka mana karep meureun teh. Jadi ngayeuna ngumaha ngatu ka ngawing-ngawing? Ngurang ngarek nerus ngamana ye teh? Nya terus leumpang be ayeuna mah. Akang boga keyakinan asal oge babarengan jeung Saraswati. Tangtu kudu tepung terus babarengan deui. Aral capek teng. Lain itu ka ngawing-ngawing. Uing mana jan mudu leumpang katungtung megang oge ngenteu neon-neon uing mah. Ngayulah nepikeun ngamana oge moal nyape uing mah. Alus lamun kitu mah alus. Eta tandana Ateng bener-bener satia ka akang. Ayah, urang nyelang jalan basisir teng, resep geran ningali omak laut. Duanana terus tinggal redik di leumpang. Geus poho dikacape sigana teh. Nyelang ulin heula ka sisi basisir. Anu pikeun si Rawing mabet ngahudang ingetan jadi sumoreang kalampah ka tukang anu geus disorang. Waktuna dirina bebarengan jeung Ki Debleng mangsa narima ilmu silat ulin karuhunan. Ngajanteng sisi basisir si Rawing jeung si Banteng Bulung bari merhatikeun ombak laut kidul anu teu oleh motah nembragan karang. Wah, ka sisi basisir mah aduh resep ningalina teh. Nya tapi na ngasisi basisir ngoboh lauknya Kang Awing. Ngamun ngaya lauk mah bisa dimelem Kang nikmat meuleunan.
Eta masih anteng teu poho ari kana nikmat menya. Ari akang mah ngajak kasih si basisir teh lainan naon teng. Waas keur zaman budak babarengan jeung Ki Debleng guru akang teh mimidang nama di sisi basisir. Teu heula-heula mah sok rajeun bisa ngojay dina omak teh duka teh ayeuna mah yo. Kawas nguing atuh ka ngawing-ngawing. Ngamun ngojay teh nguing mah gayam batu terus ngerebek henteu bisa nganjat deui ka ngawing-ngawing. Madahal mah ngamun ngurang nguseup Kang. Make uceuk atuh teng, pake lasio. Nguseup mah kudu numpak parahu jeung di mana aya atuh parahu anu kuateun ditumpakan ku Ateng. lain tik teh salah yeuh titinggalian akang teng. Tuh tinggal itu dina tonjolan batu karang belah ditu aya awewe nu ngajanteng nangtung teng tuh. Nya bet siga nu keur ngalamun deui. Nya tingali. Panetep si Rawing bet ningali aya jirim Wanoja anu harita katingali nangtung dina tonjolan batu karang, awakna kasimbehan ku ombak anu nyurungkuy teu eureun-eureun nembragan batu karang nu dipake nangtung ku manehna. Si Banteng Wulu ngareret kalabah tempat anu ditunjukkeun ku si Rawing. Bari ngantelkeun dampaleungeunna kana tarang siga nu serabeun. Waduh, bener nyijik-nyijik ngan ombak ngaya lauk ngeuweuna meureunnan ka ngawing-ngawing. Ka ngawing ngatarik hate ku ngeta ngambewenya. Beja-beja ngangke ku ngawing ka Cenyarawati. Lain kitu teng. Beuh cilaka teng. Jelas rek ngagejeburkeun maneh tah Wanoja teh. Bahaya ieu mah teng yeuh. Susu akang teng. Lihat. Hai teng buru. Bener pisan. Dina waktu harita jelas katingali siga nu rek ngagejeburkeun maneh. Jan corelat celeng si Rawing luncat lepas jeung cepetna keranan. Memang bener dugaan si Rawing, Wanoja nu salila-lila ngajanteng nangtung dina tonjolan batu karang teh mangsa awakna beki doyong jelas rek ngagejeburkeun maneh kana lebah gulungan ombak. Tapi memeh jirimna si gulung ku ombak, si Rawing jirimna geus ngacorelat langsung nyamper badan eta Wanoja. Kunaon lari ka mana ieu ka mana? Kunaon itu becalah kakiyo geuningan. Kunaon? Nah kalah karek ngagejeburkeun maneh, rek ngagejeburkeun karep kana gulungan ombak. Kekelanan nyai ke. Si Rawing mangku eta Wanoja terus dibawa ka sisi basisir. Si Banteng Wulung kakara datang nyusul si Rawing anu geus leuwih ti heula tepi kadinya. Wanoja nu ditulungan ku si Rawing teh tetela boga keuritan beungeut anu geulis. Ngan temong semu pias sarta pangawakan pegang bajuna oge kucel beuteun rimbang kana kaayaan rupa. Kunaon abdi make ditulungan? Saha salira teh kisanak? Kunaon bet nulungan abdi, Kang? Tenang geula nyai. Akang puguh kaget sabab nyai teu pagapuguh rek ngagejeburkeun maneh kana gulungan ombak. Bahaya. Lain heureuy ombak laut mah nyai. Atuh jadi cundo caduk lauk meureunnan ke. Ke ngawanohkeun heula ye ngaran akang si Rawing. Hei, teu kudu murungkut kitu sieun kulur akang teu kudu. Eta nu siga buta dulur akang ngaranna Banteng Wulung alias Bargola. Ari nyai saha nu katelah teh? Abdi wasta Untari, Kang. Saha? Untari? Sugan teh Utari. Lamun Utari mah pamajikanana Sugriwa dina wayang mah. Anakna Batara Indra, sadulur jeung Aswatama. Nya, bener teh teng? Nganu bener ngatung mancang nyakina wayang makang ngentong dinyalah-nyalakeun nyentong sion nyai. Nguing mah moal neon-neon sing tenang we. Ngakang moal neon-neon nyai. Nyi Untari. Nyi Untari teh kunaon make jeung tega kana jiwa sorangeun make jeung rek ngagejeburkeun nyaneh kana gulungan ombak kunaon nyai? Siga nu bari keur ngalamun tadi teh nya sarta nyidem ka susah geuningan. Cik nyarita ka akeung. Sok nyarita.
kelebah ditutunya nu rada ieu. Hayu. Si Rawing geus teu asa-asa nungtun Untari di bawah lempang neangan tempat tulinduk ieu. Si Banteng Bulung nuturkeun tukangeunana. Sanggeus naya tempat numerna, si Rawing diuk Untari oge sina emok gigireunana. Si Rawing neruskeun deui caritaanana. Cik caritakeun ka Akang. Kumaha pangna make ujung rek nelasan maneh tega ka diri teh Nyai? Untari neuteup antep ka si Rawing, terus nyarita di lalaunan, jelas sorana oge dumareuda ngagambarkeun hate anu keur nyandangan langsa. Abdi teh isin selaras nama Kang Rawing. Is, beceneuneon. Ceneuneon. Ngan Akang mamang lebarkeun be, duh eta kagelisan salira Nyai bet jadi henteu hegar jeung cahayaan lantaran kalimpudan kurasakan langsaan. Nyadari cenang hate mah moal make ngunclungkeun maneh ka laut tangtuna oge meureunan bener teu? Memang telepat. Abdi pugusa tadi nama bingung anu teu manghitung-tung Kang Rawing. Numatak abdi milih nelasan diri ku cara miceun maneh ka laut. Ngarah bisa bungbas atawa bebas hate sarta jiwa abdi. Duh, nabet kieu atuh nasib diri kadar awak teh. Wah, nyarik deui ka ngawing-ngawing. Nyarik deui. Muneun nyarik deui bae ngeuning Kang. Cicing atuh geus atuh Teng. Nyorik we. Geus puguh batur keur nyedih. Cicinganan. Sok teruskeun nya kenya. Sok teruskeun dong make jeung asa-asa sabab dihenteuan teh oge urang teh kapan dulur. Bener teu? Sok we pikir bapa Nyai lalaki, indung Nyai awewe. Akang oge sarua boga bapa teh lalaki, boga indung awewe. Sanajan kakara tepung tetep urang teh dulur. Nyumadak entong asa-asa nyarita jeung Akang mah. Bener eta teh ka ngawing-ngawing. Cenah bapa ka ngawing-ngawing panjalu. Ganteng sih teh. Sok newa-newa wae nya heueuh atuh mah nya aya bapa bikang. Nggak cicing. Ka ngawing mah ngarti-ngarti wae euy. Nggak cicing. Untari rada mesem ayeuna mamalah dina hatena nyarita kieu. Bagja pikeun diri aing malah teh disangka ti anggalna betepung jeung si Rawing geuningan. Nuhutkeun beja mah si Rawing teh jago pilih tanding. Jalma nu luhung elmuna sugan be atuh nya bisa nulungan kana kasusah jeung karudet aing. Muga-muga bener-bener Kang Rawingnya natur teh bener-bener rek nulunganana. Waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh. Hatur nuhun permios.